Sampurasun, tah kantos teh upami nuju ngaregepkeun hiji kawih, terus dina manah naros, kunaon ieu lirikna asa siga sajaknya? Nah, dinten ieu urang bakal nabedah misteri eta. Urang bakal neleuman naon atuh bedana antara sajak jeung rumpaka kawih. Ngagunakeun contoh karya anu fenomenal Amparan Sajadah. Hayo urang mimitian ieu petualangan sastra Sunda. Ieu peta ulikan urang kanggo dinten ieu. Mimiti, urang bakal ngebahas dua wujud hiji rasa. Teras, urang janten detektif sastra, ngulik karya Amparan Sajadah. Saatos eta, urang diajar proses ngabandingkeunana, teras narik kacindakan. Sarang anu pamungkas, tah ieu nu paling penting, giliran hidep anu ngarang sajak. Kumaha, mata penasaran pan? Hayu urang lajengkeun. Oke, bagian kahiji, dua wujud hiji rasa. Di dia ya, urang bakal milarian jawaban karena patarosan dasar, naha sajak sareng rumpaka kawih teh, sanaos katinggaliana sami, tapi karasana beda, naon atur rusiah dibalik wujudna masing-masing. Cobi bayangkeun, aya dua lingkaran. Di kenca, aya teks sajak, nyaeta puisi bebas, anu dihirupkeun ku cara dibaca, atanapi dideklamasikeun. Di katuhu, aya rumpaka kawih, puisi anu napasna teh aya dina musik, dina lagu. Nah, tinggali di tengahna, aya irisan. Duanana teh patepang, duanana sami-sami wangun puisi bebas. Ieu pisan titik awal urang. Ayeuna, urang siap-siap janten detektif sastra. Urang gaduh dua barang bukti anu bade diulik. Judulna meh sami, tapi jiwana beda pisan. Hayu urang siap-siap ngabedah duanana dugi ka akarna. Ieu barang bukti urang nu kahiji, sajak Amparan Sajadah karya maestro Sony Farid Maulana. Cobi regepkeun sareng lenyepan ungkarana. Tirenghap karenghap kahirupan, anjeun taya kendat nangigelan nafsu kuring. Karasa pisan pan, beratna makna jeung endahna basa teh langsung nancep kana hate. Ieu sajak anu ngajak urang pikeun muhasabah. Kanggo ngabongkar rusia sajak ieu, urang peryogi 5 kunci patarosan. Urang kedah naroskeun, naon tema atawa jiwa tina ieu carita, kumaha rasa atawa suasana anu hoyong ditepikeun, teras amanat naon anu nyumput di jerona, sareng saha ari sosok anjeun anu disebatkeun teh. Cobi pikirkeun heula sataacan urang naraskeun. Ayeuna urang gentos kana karya anu kadua. Ieu mah rumpaka kawih ti sang legenda Darso, judulna Dina Amparan Sajadah. Langsung karasa pan bedana? Dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah. Basana leuwih langsung, leuwih basajan, tapi tetep kiat. Nah, sabab dirancang supados unggal kecapna tiasa nyurup sareng melodi. Janten gampil dihalangkeun ku saha wae. Nah, kanggo rumpaka kawih mah kunci patarosanana rada benten sakedik. Urang muser kana inspirasi di balik kecap-kecapna. Naon anu ngadorong pangarang nyipakeun ieu rumpaka? Teras rasa naon anu hoyong ditepikeun ngaliwatan gabungan lirik sareng laguna. Sareng tangtos naon amanatna. Ieu nunjukeun kumaha raketna hubungan antara kecap sareng musik. Janten, kumaha atuh carana ngebandingkeun dua karya ieu secara adil jeung sistematis? Tong haruang, aya prosesna. Hayu urang pedar 5 lengkah anu sederhana tapi jitu pisan. Tah, ieu prosesna, kahiji, urang baca heula sajakna kalayan gemet. Kadua, urang baca rumpaka kawihna. Saatos eta, lengkah katilu, urang titenan strukturna. Ibarat ngabongkar mesin, urang tingali unggal komponenna. Kaopat, urang sawalakeun, naon sarwana, naon bedana. Anu pamungkas, kakara urang nyieun kacindekan anu mantep. Gampil pan? Ieu, pakakas anu bakal urang anggo kanggo nganalisis. Tema en amanat, ibarat jantungna carita. Rasa enada, ieu warna emosina. Imaji, nyata lukisan anu diciptakeun dina pikiran urang, pilihan kecap pakarang utama pangarang. Purwakanti en Wirahma, ieu ketukan atawa wirahma puisina. Sareng nu terakhir gaya basa, sihir anu ngajantenkeun karya janten endah. Genep pakakas ieu bakal ngabongkar sadaya rusiahna. Cobi tingali, ieu anatomi hiji sajak. Bayangkeun sajak teh siga wangunan. Aya unsur lahir, eta pondasina. Wujud fisikna siga tipografi, diksi jeung wirahma. Terus aya unsur batin, eta pilar-pilarna, jiwana sajak. Sapertos tema, rasa jeung amanat. Duanana tetiasa dipisahkeun ngawangun hiji kasatuan anu ajeg tur kuat. Oke, para detektif sastra, sadaya bukti parantos kakumpul. Ayeuna waktusna urang narik kacindekan. Naon anu ngahijikeun sareng naon anu ngabedakeun antara sajak Amparan Sajadah sareng rumpaka kawih dina Amparan Sajadah?
Hayu urang anggo ieu timbangan keadilan sastra. Di sisi kenca, urang simpan sajak. Di sisi katuhu, urang simpan rumpa kakawih. Cik, urang tingali, naha bakal saimbang, atanapi bakal berat sabelah. Naon anu ngajantenkeun beratna beda? Tah, ieu kacindekanana, anu sarwana naon? Duanana gaduh jiwa anu sami. Sami-sami wangun puisi bebas, tur temana spiritual. Teras bedana, sajak mah ibarat lukisan anu dinikmati ku panon sareng pikiran. Basana seueur ku siloka atanapi metafora. Ari rumpa kakawih ibarat ondangan kanggo suara sareng hate, basana leuwih langsung sareng melodis. Jelas bisanya bedana? Ilmu teh moal aya mangpaatna upami teu diamalkeun. Ayeuna giliran hidep. Urang perantos diajar teorina, ayeuna waktosna pikeun prak-prakan. Cokot pulpen, saleng kertas, siapkan imajinasi hidep, sabab ayeuna hidep anu bakal janten penyajakna. Ia tantanganana, mangga jieun hiji sajak cukup 2 pada atawa 2 bait. Temana bebas, hoyong ngeunaan alam, kahirupan, cinta, mangga wae. Anggo 10 unsur sajak anu tadi parantos dipedar selaku pituduh hidep, tong sieun lepat, lepaskeun sadaya rasa anu aya dina pikiran sareng hate hidep. Kedah emut, sastra mangrupa enteng jiwa. Naon anu ku hidep ditulis, eta cerminan tina jiwa hidep. Janten, pek guar rasa hidep. Teu aya anu leres atanapi lepat dina seni, anu aya ngan ukur kajujuran tina hate. Nyanten, patarosan pamungkas kanggo hidap, kecap naon anu bakal hidap rangkai janten sajak. Mimitian ti ayeuna, mimitian tina kecap anu munggarang. Wilujeng ngarang para panyajak,